Nepikeun soda hati sing ngantep nepi ka mulan. Alah, mantap. Saparasan wilujeng tepang deui di Tepas Kadamas sareng simkuring Nana Betty hosting disarengan ku Kang Dian Hendrayana. Kang Dian. Iya, kumaha? Sarehat sadayana? Alhamdulillah, Rabbil Aya sawai alamin. teh, sawai aduh. Ya resep kasumpingan senior Damas guru-guru simkuring. Oh gitu. Aya Rama, Kang Tom. Aduh. Kang Rama, mana Ibu Sinta? Sanes Rama wayang. Oh, sanes. Rama Bapak. Oh, Bapak. Ieu teh Rama Sarerea. Alhamdulillah. Jantan ku pamit teh kagungan artos. Sumping ke Rama. Tiasa ngadat. Lajeng seperti aya senior kreatif. Kang Kiki Mashuri. Nuhun Kang. Sehat Kang Kiki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeuy reng-rengan aya Kang Odi, aya Kang Keke, Kang Nas, Kang Cernan. Ya nu mirip Kang Ajang. Aduh. Kang Ajang. Sagara ombak. Dia kacape. Sagara ombak teh tahun sabaranya, Cek? 84. Janten 84 mah boga lakon sanes. Boga lakon nya. Anu nyanggina teh Kang Ubun. Kang Ubun. Kang Ubun Kubarsa. Tete Kang aya dongengna. Kumaha Kang? Sate acan disosialisasikan ka calon teh. Mudah mah latihan heula. Wangsul ti yayasan pusat kebudayaan ka Bumina ka Sawah Kurung. Di jalan teh dinyanyikan ku anjeunna teh. Kleng angklengan ngangkleng di tengah lautan. Nah sia teh tengah lautan sih kan itu. Asana mah lautan Kang sanes ombak. Gitu aya Sagara. Tapi Kang Ubun nu ngaleungna hari teh. nya gua abdi ge dituturkeun dan diajarkeun dan tadi sate acan di aplikasikeun Sosialisasikan ka calon. Aya dongengna. Nah itu teh jantan sagara. Kan lautan mah bahasa Indonesia. Oh. Tapi mah turis kan. Oke. Lautan sagara nyunda kene sagara. Ai Kang Tom ieu tahun sabaraha ya Kang Tom lebat ka Damas? Damas tahun 68 nih. 60 Kang Kiki mah 77. 77. Abdi mah ngora kene Kang Tonton fosil. Fosil.
Cek budaya mah Si eta. artefak eta teh. ngangkut Tak iya di ya. dasar Aduh. Ai. ombak kuda-kuda Aya. aduh punten juga Ti mana? kalau nirewas ieu menyerem pegieu ya Allah ya bingung juragan Naon deui wae kun aya naon atuh. ai gelasna kumaha atuh dengan aya 2 Nah, itu alasan nyuguhan. sumuhun kitu kumaha nya kek Ngage galon we hiji aya teh galon. Hiji we pasti kan galon. Ditotor. Anu itu mah. Oh, sedihna nah iya ya. Yang punten lah ieu mah Aduh, rada punten ieu. Kang Gigi. Tos lami di eta teh. Teu damangna. Tah ieu Kang Ari lebet kadamas itu ti kapungkur dugikeun ka ayeuna itu kan selalu ada mimitran ya kan. Terus aya acara-acara lah intinya mah. Terus itu teh upami Kang Ibing itu berperan di Palidinyana teh di mana Kang Ibing itu berperannya? Oh, sangat luar biasa, Neng. Sangat peran Kang Ibing dalam Mimitran Damas itu jadi ikon yang luar biasa kan. Dia orangnya kreatif, nya ngadama naon si sagala bisa, si sagala ngeunah deui. Jeung bener-bener dia tahu gitu karena persoalan-persoalan teh. Dugikeun ka dina nyandak acara teh estuning lahir dari dirinya sendiri, ide-idenya kreatif ti anjeunna ku anjeun, urang mah ukur ngiring mairan, ngiring menebali umpami eta mah nya kreatif ti anjeunna. Tapi oge nimbulkeun rasa persaingan gitu, tapi positif. Kang Ibing ada kawinan senapati, sim kuring disiplin ngigel, nya sareng Kang Datas asa kapanasan Kang euy. Nyieun we abdi ge pamilihan senapati. Jadi samemeh kawinan teh milih heula senapati. Jadi timbul interaksi positif, rasa tersaingi, si eta pinter ngebodor, aing bisa ngigel. Jadi urang teh mung eleh. Gitu kan. Hal acara-acara sanes lagi sami. Kang Awo misalnya anjeunna gaduh ieu kabaya endah. Kabaya endah itu Raja Beno kabaya endah Kang Awo. Inana urang teh maestrona anjeunna. Mohon. Pan ari anjeunna mah resep kanu gareulis. Eta teh ngawitana Tong tahun sabaraha Kang? diwartoskeun ka cenikeun nya. Ari eta mah Kang teu apa tahu namanya. Ngan kieu eta ge kabaya endah ge aya historisna. Baheula mah kuramerna Damas tiap rayon teh rame. Pengurus rayon teh luar biasa aktifna. Kabaya endah kawitan disponsoran ku rayon genep. Dina sagalupina biayana naon Bogikeun dugikeun ka ngademel pialana. Karya Kang Enjang. Piala. Wow, mantap. Hari kamu udah rame, ada mas teh di rayon ge demikian luar biasa. Gitu nih. Ari eta kan sebelum Kang Ibing lebet ka Damas itu kawinan senopati berarti tak can aya. Tak can aya. Ukur nyanyi-nyanyian Damas teh nya harita mah aya lah Kang mun kasarna mah digumek istilahna teh kan ukur di kieu Kang. Akang ku Kang saat Damas Tasik teh digumek eta teh aya nu temanggalakna. Kang Yuda tah suamina Kang Yuda ya Kang Yuda. galak teh audubillah eta teh. Tapi teh aya fisik. Zaman akang lah mimiti aya fisik dicabok dan segala rupi. Kumargi kondisi anu mengharuskan seperti itu. Kumargi di ekstra nu sanes kan kasar. Engke di ekstra sanes teu ditampi teh der kadar ramas asup. Ayo urang ge gengsinya anjing teh gitu kan. Jadi lebih disiksa anu teh ekstra batur teu cios ka dia langsung disiksa gitu kan. Nah tapi harga diri ya kan? Harga diri. Ari pernah mimitran ayeuna henteu aya penyiksaan kitu memang pedah aya undang-undang naon teh kekerasan. Untuk Kang teh sadan teh sih sapertos gitu tapi harita ge prototip pemitran teh itu yang dirindukan oleh pemerintah bukan perpeloncoan. Pemitran tuh ala Damas saurna teh kitu ku pemerintah daerah teh harita. Gitu kan. Nabi Kang Tong. Mimitran di Damas itu satu miniatur anu saur pribados mah itu akan merupakan satu terapi sosial ya Kang? Sanes terapi shock ya. Bukan shock terapi, shock terapinya ada. Shock terapinya ada. Tinu non Kang? Non teh Kang nyunyuh teh tah.
Lu Masya Allah. Dunya tibalik. Iya. Terus banyak lagi. Kia Kang, saparantos orang di sek dicarekan di naon. Ada satu nuansa yang menggugah kita pada saat kita diingatkan kita kepada rumah. Di imah kuring nu indung. Wah itu juara. Boy eta gila eta. Nah itu satu itu. Terus lagi di Damas nuku Pirbaros ditinggal. Ini satu miniatur silaturahim. Ada pertautan berpikir, ada pertautan ilmu, ada pertautan kolbu. Nah ini yang berat di Damas sekarang adalah pertautan kolbunya. Gitu Kang, kuat pisan. Abdi aja Kang Tom tebih. Tapi namun ngawe abdi beri ceriknya Kang. Kang Tom abdi teh ada adegan seperti itu. Itu Damas sakti lah upami seru Kang Ibing teh mah kabunggur gitu kan. Dan Kang Ibing ini connecting. Gering cager ku aing. Nu kasurupan masalah wae ku Kang Ibing mah rengse. Bukiah. Salapan di Depsos lagi pelatihan LKMD kepemimpinan dasar lah. Namun si lengki Kang Hanap. Iya Kang pi orang ngagale kekemplongan. Di mana sih teh juri gualana baba beuki kekemplongan. Juri gualana mah Johnny Walker aja milu sejaik baik. Baru kan itu ngagitar semua. Wes. Sadar Kang kabeh. Nanaon cenah mana tuh? Naon euy? Nanaon mana tuh? Wah itu dasar Kang Ibing. Oh ternyata sakti. Apakah dasarnya dia punya ilmu atau dia gitu sugestinya mungkin kuat. Itu dahsyat Kang Ibing. Kang Ibing itu neng seorang ini apa kesatria menurut naon itu Gentleman. sanes Kang jago silat jago kitu teh. Superman lah Jagoan zaman Jawara. Sehingga dia hafal tentang hal-hal yang spiritual seperti gitu. Kan hari tama pagaliwata Kang antawis agama sareng kebatinan lah istilahna teh. Nah sakti gitu. Kang Ibing kaasup jalma sakti di dunia eta. Di kita jalma jore-jore. Nah, anu tadi Kang Iki nyaurkeun nanti ada sentuhan kolbu dina malikeun urang ka imah. Imah ku indung. Itu rensan Kang Ibing. Bukan sembarang. Dahsyat Kang. Moal jojo ceurik calon maneh nyanyi moal kitu. Dihajer heula nepikeun ka mental urang down baru lagu itu keluar. Ya asup atuh. Ibing itu. Ibing itu. Kejiwaannya. Jadi biasa sebagai koordinator acara teh di-arrange nih. Lain-lain sementara asal jalan tidak diplot semuanya diplot. Si Tom teh menjadi panca terus menang seri. Manehna ngobrol kong si Tom teh menang seri. Cicing we. Dengerin. Jangan kieu Kang. Aduh. Eta ge arannya. Tuh juga itu naon mun disararius kieu mun karung. Bibi nun bisa. Iya kamu. Iya karasan kagungan jual. Alhamdulillah. Dedikasi jadinya sanes kitu kita manfaatna ngagaji. Ngagaji rek benten ieu na. Itu duka tiasa dia pas dibuka kosong. Tak itu nih Kang Ibing teh luar biasa Kang Ibing. Tak eta abi mah nya sareng Kang Ibing tuh memang betul-betul Kang Ibing itu kan suatu seseorang yang nggak bisa dilupakan ya. Banyak talenta yang nggak bisa diganti, tetiasa digentos. Sasaha tak acan aya panginten, tak acan aya panginten. Tapi Kang ayeuna Al-Fatihah Kang Ibing. atur nuhun. Mangga. Ceu iya teh ieu ngarebus. Janten kieu Kang di Damas itu. Abi kamari teh tos ngobrol sareng Cenike. Ngeunaan Kang Ibing. Jadi ku abi teh ditaroskeun, cemburunya apa sih Kang Ibing tuh? Ada kecemburuan di antara mereka gitu. Cenike sareng Kang Ibing. Ternyata Cenike itu Kang Ibing tuh seueur di Damas. Salerosna aktivitas naon sih yang Kang Ibing dugikeun ka Damas betul-betul mencintai Damas? Ya panginten semikian aduh Kang akan ngelarang. Kang Ibing upami orang ningal berawal ya
sareresna nu kenal Kang Ibing itu Kang Tomtom lebih awal. Karena rumahnya berdekatan gitu. Nah, Kang Ibing lebat damas teh asain maneh. Nah, sileng jadi bodor. Karena memang dia bukan itu awalnya. Nah, di damas Kang Ibing explore sehingga jadilah sosok Kang Ibing yang upami cek sim kuring mah profesor bodor lah. Sudah tidak ada lagi yang seperti Kang Ibing. Nyeun naskah bisa baris hare. Ini tuh dahsyat. Kejadian, saya tahun 77 yang ada si Kabayan Malas Budi dan angkatan saya yang minta naskah. Si Akang tuh ngagoler. Tulis Ki. Kita terusnya. Namun dia Ki, emen Kang. Sok, si Ice ngomong ya. Nyambung. Dan Kang Kiki mah memang osok ngabantos ya? Ngabantos. Dan Kang Ibing itu connectingnya dahsyat lah Kang. Jantan aktivitas yang anu dikerjakan ku Kang Ibing itu bikin naskahnya, ada amal naskah di Sekdam lah ya. Di Sekdam terus eta teh anu mimitran teh apa ngenten ya? Cerang ieu ce. Kang Ibing suka ada kanyaah ya. Akang emut teh nuju Kang Ibing uih Jumaan. Nu ti Sekdam teh kaum dua apa sih nyatu jeung aing. Semua makan. Itu ininya, tapi upami urang ningal mana wah dahsyat si Akang sabaraha puluh atuh nyatu sia lain di warung lain warung murahan Kang di Naripan atuh sabaraha nyatu sia dan bayar mangpret we dia mah bayar tos rengse cenah Kang aku Akang itu Kang Ibing ya lah Low profile sangat low profile. Ya, orang nyambung karena patarasan tadi kunon Kang Ibing demikian concern ka Damas. Memang concern sangat luar biasa Kang Anjeuna dugikeun ka Anjeuna kersa monok moek di sekretariat. Aduh, kersa monok moek di sekretariat. Eta teh Anjeuna mah aya aturan kieu Neng. Bubar mimitran ye, bubar mimitran teh di balai kota. Engke wengi namanya bada inaugurasi nama non teh istrana nama. Urang teh istirahat lah ka Kang Kusman, bumi Kang Kusman di jalan gereja. Dajol kieu atuh. Tom euy, tahun hareup mah kieu. Bayangkeun ieu ge can angeusan. Tos ngalamun tahun hareup mah kieu. Itu Ibing. Kumaha anjeunna naon teh toh-tohan ka paguyuban gitu. Ti ngawitan anjeunna teh acan tiasa ngarang lagu. Anjeunna ngawitan ku rumpakana Kang. Lagu nama utuh, rumpakana dientos ku anjeunna disesuaikan sareng situasi. Warung pojok misalnya kan. Karena itu dugikeun ka anjeunna tiasa ngarang lagu. Eta mah tos total. Nya laguna ku anjeunna nya rumpakana. Kumarga ya berat neng di Damas teh. Lagu angkatan hiji-hijina anu diatonik nyaeta angkatan 67 pamit telapat mah. Aya urang kalolosan. Sanajan geus lekasan lah eta. Nah, Ibing demikian sunanya demikian kuat, teu meunang ka hareup mah. Lagu angkatan nu diatonik kudu pentatonik. Urang kan harita mah di pasaran lah kenging mangkoko, ting teman dan Acan, Kang Dian Acan masihan lagu, Kang Arat Hasan masihan lagu, Kang Ubun lah ngawitan masihan lagu kayak Kang Arat masihan. Seueur nu masihan lagu, seueur nu palinter nya kalbat Kang Ibing terakhir dia mampu menciptakan lagu. Tos eta mah total. Nya laguna, nya rumpakana, nya naon teh situasi. Gitu nah. Ari wawujeng Ibing Rama mah tikir bubudak. Oh, sanes tidak kan? Sanes. Boboh ti bubudak nya dan budakna tos ngabodor Kang. Ti budakna tos memang spek lucu. Oh, sanes. Budak deleka, budak. Oh, jantan balad. Batur mangrangan beda RW anjeunna gaduh kerep neng bal. Rama gaduh kerep neng bal. Jadi sok diadu jeung manehna. Jelema deleka lain bodor. Tah tahun 67 Rama Cacan lebat Damas aya tatangga Kang Haris lebat Damas. Ieu teh nyimpan Tom naon Siang asup Damas Aang da nyebut teh. Oh, Kang Ibing teh Aang. Meureun nanda lain-lainna meureun nyebutna Aang duka cika duka salis. Hancik lah kitu nya. Urang ya tuh lingkungannya disebutnya si Aang we gitu kan. Si Aang asup Damas ya, tapi jadi bodor, cek Kang Haris.
Darama pan can asup Damas gitu. Ngabodorna naon? Dia pinter pidato seperti persis Bung Karno. Itu kelebihan. Nah, itu tara dikeluarkan ya kan Bosan. apa bisa? Pertama kali muncul disebut bodor di Damas, dan ini salon Bang. Salon. Nyata pidato Bung Karno persis Bung Karno. Waduh. Nyepertikeun gitu kan. Nyepertikeun. Tapi pan eta mah serius teu bodor. Ya, ngabodor sih. Oh, dalam rangka ngabodor. Dipancing bareng ku senior anu terang, meureun gitu. Tara mah terang deui nya. Eta mah lebat we Rama Damasnya tuh udah babaturan teh berbagi peran lah di seksi acara gitu. Di Jalan Sunda ya kamu ya? Saat teh. Ente di Jalan Sunda, di Jalan Sunda. Tetanggi beda RW. Ayo lucu di kami mikir jadi calon. Ke di Haruman. Haruman, kan calon mah Haruman. Kumaha dongeng Kang Ibin jantan calon. Kik aing nyaho teu batur mawas sedo aing mah tanda liket disiksik. Kunaha we di aing teu boga duit. Pas itu masih kesed cicing euy aing teh. Hakang sia. Aing dah hareup tanda liket. Jadi aing betul gak duit sik-sik ke aing teh kan. Masih rumah kesal aduh eta si aing teh boga duit. Nyik we aing tanah liket anjir tah. Si Akang masallah. Ayo deh nuju mimitran. Abdi karesar Senapati. Abdi teh kenal Kang Ibing teh sate acan lebat Damas. Mencetan, Kang. Teu mawa bekal. Kami teh kita gerasar tah tong loba ieu sia tong loba omong bisa tah senior sakuan bere mencetan pas tos euy di kanu acara Kang Nyonyo saha bieu nu minta duit ka senior bari jeung si Akang almarhum punten waduh eta saya masyaallah gulang-gulang teh Ramana Rafi almarhum ya abang kik urang ge dahar tadi gurunya ya Kang Yusuf Sarip Bung pincuk eueuh opat bejana aya calon dahar wah si abang beunang saya beunang eta opatan beunang itu tapi kenakalan itu harus terjadi Kang harus terjadi karena dengan kenakalan itu saya tahu kalau mengemas untuk menjadi kebersamaan harus dibuat seperti itu. Wah, Damas, kemasan acara mah juara. Kemasan acaranya. Kemasan acara juara. Kang Ibing kan abdi terang kan jahil. Ya. Duka ari kan nyaya mah ngan jahil. Itu pernah teh Kang Tom. Oh, luar biasa jailana ge. Tadi teh cek jalan manon teh di Dalaka. Di masjid. Ya, si bodoh eta. Kolom baheula mah kolom kan sana tarumpah. Dipaku ku si eta mah. Lain mau atuh si nu make teh jurali teh lamu. Si eta kasaha itu teh kan. Di masjid duka ting. Si eta tah kalakuanana. Jadi kapan cerita nggak haja nyanak paku buka teuing tiba buka teuing nyampak buka teuing geus di mana kan nah hari Mujahidin anu neng siapa neng Heni di salatkeun di masjid nah masjid eta Sanjang Ramati Haruman Kang Ibing didinya panggih hari eta hari non bulan puasa hari tarawih hari Kang Tom berarti jika nama ngilu maku ya soalnya tampil kita Kang Ibing coba Sanes ngilu maku gancang sebing gancang baru nyebutnya dina pilar guruna baru eta cenah eta acan Mereka beli tijurali. kan tijurali itu ditulungan dikacaturkeun deui bangpret kabur orang teh Saya ide. Tadi dicat orangnya dia kan di apa? Lu calon pi orang dicat orangnya. Kumaha Iya teman ada sesuatu. tapi cenah bahasa ngadageun sekretariat Damas pan kudu ngubur bae hideung. Bae hideung ku sababaraha bodasan di chat.
Ya, meidon nanti digentos ku sepatu basket. Jadi meidon di sana. Nih aku Sepatu basket kayak gimana? Aduh, benar di tempat itu baru kan lagu ya. Sepatu basket. Masya Allah. Jadi komplit Kang Ibing teh ya. Delekana aya kecerdasan. Oh, luar biasa kan. Justru dekat mah biasanya cerdas. Cara jadi sifat sosialnya cek. Iya, Ya, anu jahil mah biasanya cerdas. Abi mah teu cerdas, dan tara jahil. Tapi ada yang menyentuh Kang. Ya, seperti main-main, tapi dahsyat. VW nanti kan New York PP. Iya, kapukul yang VW ya. Bandung New York. Jangan abdi tak gara-gara ki batu euy. Ami batu di sisi jalan. Batu. Nah, bet nurut. Iya, akang aya niat naon. Batu besar tuh di bawaan kesakan di pinggir jalan. Hiji waktu kali mah urang keur ngabangun nu terakhir ayeuna. Balik kieu tah punten ya. Sia inget teu? Keur maneh jeung aing mawa batu. Aya di belah ditu, aya di belah ditu, aya di belah ditu. Masya Allah. Sanu teukeun akang kan jantung. Allah Kang ya. Jadi eta teh ngabangun. Jadi bangun benar di jalan. Jadi bangun. Saya ingat teh cenah keur jeung lewek tuh. Batuna di belah ditu, di belah ditu, di belah ditu. Aya oge nu pake sarian. Gigireun bumi na ada mah bumi, gigireun bumi akang bingka nu ada mah bumi. Aing RW euy cenah. Kelah eta. Waalaikumsalam. Pak RW. Duh, alhamdulillah rame ieu di kieu mah. Abdi mah ada mah teh alit we cenah. Geus jantan teh. Ki kemana nyawa ieu mah teh? Goblok jujur euy, leutik di mana? Sudah lain mah basa basi. Leutik di mana? Eta sabaraha bulan dieu. Ki kemana inget teh? Naon teh? Heuh imana teh kejadian teh. Goblok jujur sia euy, leutik ka ieu. Biasanya kan orang Sunda mah gitu ya kan, bahasa basi. Abi mah ngadang-ngadang teh sakieu we, kita efeknya blank beda. Ieu mah jujur. Jujur. Oh, berarti sana seorang Sunda. Wah, kata si akang pelajaran itu, pek kusia pikiran. Merek sia mampu tilu, ngomong tilu. Mun mampu dua, ngomong dua. Ya, okay. Akhirnya seperti itu. Wah, enlightenment-nya Kang. Ya. Juara. Nah, namanya pengalaman urusan mulungan batu mah. Kanggo dengan istri. Kieu. Terus latom euy, lah sia menyokot batu. Da geus apa? Sudah tidak kejutan. Gitu kan. Sia menyokot batu. Abdi mah remas ka euy, abdi nyokot gitu. Naon ieu? Aduh, Luar biasanya itu dia. luar biasa kayak ini. Ada spiritualnya juga. Mantap Jantan. spiritualnya. Rama, mun kitu kedudukan Kang Ibing di Damas numutkeun Rama betapa pengaruhnya, betapa isme-ismenya di henteu teh itu jadi panutan. Betul. Numutkeun Rama sekali deui. Mohon, eta mah sangat luar biasa lah. Gula jeung peueutna kan. Ya. Oke. Damas jeung Ibing teh gula jeung peueutna. Moal tiasa nu gentos teh nyaan gitu. Ayeuna saparantos Kang Ibing teh aya? Ya, eta mah da mau tidak mau urang kedah nampi. Nampi ka anjeunna, ieu urang doakeun anu sae. Air soal regenerasi mah tidak harus ada Ibing seperti Ibing. Silahkan saja masing-masing jadi dirinya sendiri kan. Tidak usah merindukan Ibing, tidak usah. Hanya Kang Ibing mewarnai kasundaan, kadamasan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kang Ibing tiasa lepas di Damas tiasa lepas di Ibing. Sami sarosna Kang Nusanis oge, Kang Kusman Nusanis oge. Beda aya nama nuju ngabahas Kang Ibingnya janten. Sepertinya fokus ke anjeunna. Kita suluknya Kang Ibing ya. Suluk mangan. Panitian. Kepanitiaan, laras. Jaga bayal kan. Laras. Juga lah para Arta. Da pinter Kang. Wah, Abdi mah kan iya. tos kapungkur Kang. Aya buku kecil sajak-sajak aranjeun. Aralu sarae pisan. Leungit Kang. Kaman? Duka. Sarae pisan. Iya. Ya dina episode kamari nya cenah anu Kang Ibing sareng artis teh. Sareng Kang Aceh. Sareng Kang Acir.
Eta rumpaka-rumpaka luar biasa dugikeun ka Bimbo tertarik sareng rumpaka puisi Kang Ibing dugikeun ka didamel lagu. Iya. Mun terebat nguping teh aya nu basa Indonesia sarasama eta. Aya opat teh. Iya. Langkung teh opat. Asalna kalebet lagu Damas anu diciptakeun ku Kang Ubun aya rumpaka Kang Ibing. Laut Biru naon lah judulna teh Laut Biru. Luar biasa. Luar biasa Kang Ibing. Multi talenta Kang Ibing mah. Orang tersedih ya kan. Mohon. Bila kan zaman akang mah idola kan dalang teh kan. Tipe orangnya hayang jadi wayang teh hayang jadi Warjuna ya non. Sajam ayana. Kang Ibing itu mengadalang jagoan. Eta teh Lamun Kang Ibing diteraskeun hayang jadi dalang jagoan. kaudag. Ngarobek suara si Cepot dia sangat jagoan. Mun nembang akang ge kawon. Benar. Pan sok sering ngupingkeun dina YouTube mantun luar biasa ge mantun aja deui. Kalau dia serius di nembang juara pasti. Bencak gitu deui. Di nanaon segala bidang teh nyaan manehna mah. Rata-rata mun penting rata-rata penting 8. Nyaan Kang sanes jore-jore gitu kan. Nya da di nu mencoge rembuhna teh gitu lah tuh loh pantas sih multi talenta ya. Sangat multi talenta. Tak ayeuna kumaha Kang di Damas ieu milari calon-calon Kang Ibing. Sanes berarti sami tapi mencari calon-calon Kang Ibing gitu. Ari wangunan mah painten masing-masing gaduh ciri khas mandiri. Tapi esensinya adalah kader painten ya. Kader anu bakal ngangkat atau mawa Damas langkung maju deui. Taya deui mimiten kenah mimitran. Karena sumber regenerasi itu adalah mimitran. Begitu orang liren teu ngayakeun mimitran atosan eta. Iya. Urang pengalaman sabaraha kali Damas teu ngayakeun mimitran dengan beberapa alasan. Ompong na teh panjang ka dieu dampakna teh. Deung daya jami, daya naon kanggo naraskeun kaderisasi. Pareumeun ya kan. Jantan mimitran mah kedah aya salamina keur mah ciri khas urang nya teh. Ngan wangunana teh alhamdulillah pola umum mimitran urang henteu rigid. Sangat longgar, boleh bentuknya apapun. Asal ulah hilap ka mahasiswaan, ka Sundaan jeung ka masyarakat. Asal eta we sih bade ceramah wangunana mah bade sadinten bade 2 minggu akang mah ngalaman mimitran 15 poe berang peuting jeung ngan ukur sapoe ngalaman karena tuntutan untungna eta teh pola mimitran urang sangat longgar henteu ngaribet. Oke ngingkang eta dibentuk sepertos kapungkur gitu dengan Jagabaya Pancal gitu. Terus istilah nama seperti kapungkur kita sistem yang kita pakai. Mangga selama itu laku terhadap masyarakat. Kemarin karena kita kan jualan orang teh. Jualan paguyuban ku diantawisna bangunan mimitran kan. Nah bangunan mah mangga bebas luyukeun sareng zaman nuntut ayeuna. Pun ayeuna urang dianggap nyirorot jumlah pan barama ratus-ratus. Kalau Damas. Rayon genep teh mun apa teh 2 genep A, genep B, saking kusir. Bakat kusir. Top-topna tahun 74, 400 sekian. Eta teh hampir 500 lah. Tapi 214 kan? 77, 214. 100. Memang eta kan muncul kegiatan di kampus, nah itu kan kumaha kan? Memang Kang, eta mah ada situasi eksternal anu mendukung. Zaman harita mahasiswa teh warga negara nomor 1. Kumarin naon ngaragrakeun Soekarno mahasiswa teh. Sementara Soekarno dianggap seorang tokoh anu geus satengah dewa harita mah. Karena beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap beliau selalu gagal. Soeharto mah teu aya percobaan pembunuhan terhadap Soeharto. Ka Bung Karno mah aya. Anu geus setengah dewa ku mahasiswa ragrag. Nya. Sehingga mahasiswa teh jadi warga negara nomor 1. Lamun bade ka Yiptip teh kali kieu we. Eureun mobil teh celewe urang teh dius bade ka Unpad kari kieu eureun mobil teh da urang diogo ku masyarakat ku sadayana ya urang ngayakeun mimitran gampang duit teh nya ka dieu nyungkeun gampil da tadi teh mahasiswa kumaha kitu seueur pemuda anu hoyong identitas mahasiswa nya ka kampus mah terseleksi nya
Kamana ye? Ngarah make Organisasi. meut, ngarah make naon-naon, ngarah make jaket. Ekstra lah lebet. Ekstra. Di luar Di kampus. antresna urang. Keur mah keur damas mah kacaturkeun gareul ieu si gaya. Atuh lalaki teh ngagimbung we. Kitu lah lebet damas. Kitu Kang di antawisna secara psikologisna gitu kan. Sekarang sistem pendidikan Kang. Zaman harita mah zaman mahasiswa abadi teh ya. Kumaha dinya we lulus mah iraha asal mayar 5 tahun teu dicoret. Ayeuna pan kena ku SKS. nya tetiasa diusir gitu tetiasa gitu itu salah satu faktor eksternal. Berarti pemilik konteksnya serang ayeuna kita yang harus menyesuaikan kan? Betul ya, kan? Mencari modus baru nya anu tetap tadi kasundaan kamahasiswaan yang kamasyarakatan dina model anyar nu cocok jeung barudak ayeuna terutama dina masalah waktos kemari sakola natos ados gitu kan. Tapi angguran dasarnya diuihkeun deui aya deui Kang menguntungkan sama harita mah lulusan SMA tiasa lebet damas deui. Sanes mahasiswa. Beres SMA. Beres SMA teh kumari dianggapna masih SMA itu dalihnya adalah dia ininya sudah tingkat akademis, sudah siap menerima tingkat akademis lulusan SLA teh. Keur mah urang perebutan sareng ekstra nu sanes. Jadi begitu pengumuman lulus sateu acan intra nampi, nah mimitran heula atau perpeloncoan hari tamat gitu. Yeah. Kalau kita abdi Kang, abdi 77 lebet damas, 78 abdi namanya kuliah. Iya. 777 tuh damas lah, 78 namanya kuliah. Tapi dampak-dampak dari refleks daripada mimitran bisa dipakai di kuliahan. Waktu terutama. Abdi apel teh jam beres subuh Kang, beres sholat subuh. Geus kudu aya di tempat. Santika. Iya, Santika. Balikna jam 2 peuting, Kang. Upami kurang ditinggal jam 1 lah, upami kurang ditinggal jam sakieu. Ayeuna kan baru dilatihnya. Tidurlah dengan cepat supaya kamu bisa tahajud. Di Damas mesti kamari diajarkeun anak. Datang berkegiatan kieu balik teh. Heueuh bener. Ngeunah teh sepertiga malam teh. Nah, contoh-contoh karya itu terus banyak lagi upami ninggal damas ayeuna kuna sih damas menjadi kieu kan pertanyaan karena itunya kuna damas menjadi kieu kuna menjadi di urang ayeuna seueur pendatang mahasiswa pendatang ari kapungkur mah kan ya sudah orang Bandung gitu terus aya kanyaa damas asanu urang gitu kan upami nu sararumping mah kan naonnya damas teh. Nah dia harus tahu dulu naon nama. Nah tanggung jawab orang ayeuna membuat stimulan untuk mereka tahu tentang damas. Nah orang nu kudu nyieun ayeuna ye, paguyuban harus membuat stimulan ke masyarakat dan merubah sistem mimitran. Itu. Tadi ngobrol sareng Kang Tom. Kumaha ieu modelna model audiovisual. Pribados ngemut. Nya oge. Kang Odi juga benar Kang ke audiovisual kan, jadi audiovisual, terus baru nanti isian. Apa ini? Ah itu tiasa lebih tersampaikan. Tugas Kang Dian sama. Dian. Didugikan ke ketua IT. Seperti arsitektur Sunda, sanu terang. Baru ayeuna. Upami gambar, ieu naon maksud pago naon? Ya pago. Naon maksud ieu Bang Barung naon Bang Barung aya laguna we dina Bang Barung Bang Barung naon gila itu nah Bang Barung antara pintu ini kurerencangan pribados pernah di Parios ieu na Kang gravitasi non magnet lah itu no energy sok cobian cenah sok cobian ku ua bobo di dia sare di dia teu bisa tenang Kang suku. Itu no energy. Aya Kang Yayat di Cimahi, anjeunna ti ITB. Ayeuna dari ICMI dia. Nah, bisa ngobrol sana anjeunna kieu. Dahsyat Kang. Nah, di Dama di Sunda kan seueurnya Kang. Palang dada, naon hartosna, ieu kunaon bet kieu bentukna. Itu dahsyat Kang. Filosofi dari rumah saja.
sehatna beunang, edukasina beunang. Feng shui Wah, nah lamun eta mah feng shui. Feng shui. Ulah yang hareup ka ditu ge dah heueuh jam luar na kabentrang. Coba lamun isuk-isukna. Tong calik dina Bisa nonton jodoh. Jalan-jalanan. nonton jodoh, padahal mah ngahalangan. Hayang Tong gitu. kana eta tuh hayam Hayang dinten tong ka langit. bukan hayam eta sok aya ieu gini kan. Congcot teh kayak gini cenah tungir. Padahal eta teh pangrausa katanya. Tapi duing kaina teu beuki dah takut eta teh sieun sieun. Eta mantap pisan. Upami tak kitu Kang, upami aya visual baduy. Saha nu ka baduy? Bodak-bodak ayeuna nya punten lah. Paling upami aya gitu. Kunaon jalanan dikeukeun, kunaon disusun batu. Saha nu nyusun batu? Make naon ti mana batuna? Nah bet disusun sekian meter. Sadaya kan punya alasan. Nah itu kita nanti damas mimitrana edukasi dan ngawanokeun kekayaan filosofi Sunda. Melalui digital ya. Melalui digital tadi Kang. Oke, upami kitu pola mimitran anu ayeuna dilakukan ku barudak damas ayeuna eta tos kalebet ideal numbutkeun Rama? Ya Kang, anu tadi teh diluyukeun sareng zaman sareng kamampu urang. Kang da urang bade ngeukehan Kang dilihat ya? mu heubeul misalna maestro Kang na betos teh aya Kang Ibing. Mohon. Bade kumaha kan? Jadi di depan Kang Ibing peratus menanamkan konsep mimitran anu ideal harita ya. Carita sangat luar biasa. Ayeuna pilarian siapa Ibing baru. Nah, yang di zaman sekarang. Sanes kada ngabodorna. Tapi anu tadi Bina atau berarti Refleks program ya, konsepnya refleks dari nilai-nilai nu ku akang kamari dibentuk, ku lacek abdi, ku Kang Tontong, ku Kang Nyunyo almarhum, banyak konsep yang tinggal kita refleks saja. Mampu tuh merefleksikan programnya bukan seperti nilai na eta bentuk prumna benten. Tinggal merefleksikan itu. berarti kan upami kitu mah kan dina konsep nami mitran itu berarti tepakem gitu. Pakemnya sederhana. Jadi pakemnya ada, tapi lebih fleksibel. Betul. Itu tadi be. Sarata Yang itu tadi cek. Supados Nyawa ka masyarakatna, wawuh kadirina, apa jeung babaturanna. Wah itu dasar itu saya ingat tuh. Gila. Mana kudu wabuh gitu. Sa ieu na teh anu pertama nama panginten anu ngamulai nama kedahku kecintaan kakak Sundaan Ya. gitu. Karena Kan upami di taros-taros gitu kan. Terang tentang Damas. Kenapa tidak masuk Damas? Wah, kumaha sanes sastra Sunda. Jadi imajinasinya itu sastra Sunda gitu. Padahal abdi ge ngaca perut. Gitu kan. Istilahnya mah cinta terhadap Sunda itu kan tak acan pantos di Buminang ge bahasa Sunda sadayana karena kan aya nu nikah orang Sunda nikah sareng campuran Jawa, campuran Manado, campuran Belanda. Tiasa itu udah memang orang Sunda. Aya getih Sunda itu kan tiasa wae nya kan. Takada bubuhu teuing gitu bahasanya kan. aya angkatan abdi Topan Daeng Patundru. Terus Itu namanya Topan Daeng Patundru. Ya itu Bugis kan? Topan Daeng Patundru. Barijeng. Punten. Dia diberikan nikmat tidak ada tangan satu. Ya. Sampai dan dia tidak merasa minder. Ku si akang oke Si simping maneh mah. Oh gitu. Ki apa simping? Simping itu tidak ada tangan satu. Wah, usurin. Wah, nyakakak gitu. Ada aja. Terus Cerosita, kan orang Palembang. Akang mau pipis lah kau di situ. Apa mau di situ? Ya mau bukan akang bapak mau pipis. Apa bapak? Siapa bapak? Itu Kang Eta. Itu Topan Daeng Patundru. Ya dia pada saat ketemu dengan saya, cakat Kang di abdi, cakat Kang Tom. Abdi harita kantos mantuan dia kan di Itenas. Mengenyakan mutoh meja gambar dikitu ku saya ngambek na edan. Lu diam sare aja lu mah tuh. ada sare aja lu mah. Bek saya baru sadar oh dia nu teu bisa manehanna ngan saukur nalian sapatu.
pernah di lomba sih nalian sepatu aja yang pakai sarung. Dia pakai sarung gitu, pagol ya. Pas lu bisa ini, iya gua nggak begini itu dong, pagol itu. Ya, itu bagus. Dan dia menjadi pemborong. Kok ini pengusaha besar, alhamdulillah. Di mana? Di pendidikan lagi, di TTUC dulu kan. Abdi tepang di TTUC. Mau ke siapa? Mau ke kakak Cik Edi Masuri. Oh, lu tuh adiknya Edi Masuri, jauh amat semua kakaknya. Siapa teh? Wah, beda lah ya itu. Alhamdulillah lah, di Damas dan nampi Sunda Ungu ya, Cik. Ya, jantan memang aya oke Damas anu. Eng Cina ya? Iya. Itu kan. Ini kan kedah diinformasikan juga ya, kangge masyarakat Jawa Baratnya utamana. Itu bahwa Mimitran Damas itu sanes yang Sunda Ungu. Siapa saja lah istilahnya mah yang berminat dalam itu kena pinter ngawuhkeunana. Nu lagu angkatan mimitina wawuh heula budayana. Tah. Harusna diajar ka budaya. Kayak satu teh lagu wanong nyaah ka manehna. Eta. Kabarengan ngangkat derajat ki Sunda. Kayak saya tahu budak pisan eta lagunya luar biasa. Kayak nyeuna kayak karena eta teh kangge ganas. lagu karena Sudah sejati. Oh, iya Sudah berarti. sejati. Itu intina. Jantan Wabuh. wawuh dan mencintai kesundaan itu sangat penting. Mun ayeuna kan abi oke orang Bandung salami lamenya. Tapi tos lami kamana kami ini memang bahasa Sunda nangan sakitunya kan. Di ditu mah abi teh panggagahna bahasa Sunda teh. Nah di pas ka dieu wes. Nah abi teh geuningan lasut. Tapi mulai mencintai lagi. Itu adalah saya, bagian daripada hidup saya Kasundaan itu. Jantan ya back to nature lah, kembali lagi ke asal kan gitu. Tapi Ci, ayo bangga saya. Kang Yus, seorang dokter, memberikan materi bahasa Sunda, barijeng, wah saintis banget. Wes. Bahasa Sunda. Kang Weni Rusmawar Idrus, bahasa Sunda nyampaikan. Kang Uung Mansur Ahmad, bahasa Sunda. Padahal dia orang-orang pintar dan dilihat banget kan kayak kan. Tapi emot, Kang Ius emot. Kalau anak mau kuat, jaga komunikasi yang komunikatif. Kalau komunikasi komunikatif akan ada motivasi. Kalau kita sudah punya motivasi, pasti ada dedikasi. Lamun geus dedikasi kawangun, pasti ada kohesi, kekuatan. Itu materinya Kang Ius. Wow. Saya tahun 7 sabaraha ngarima eta. Tapi nyampe. Oh ini. Ada lagi naonnya eta. Saya senang materi-materi eta senang. Itu orang-orang sains berbicara bahasa Sunda dan bobotnya Kang Cernat punten. Bobot sekarang juga saya wali ngadu lah. Hebat ya. Hebat. Nah itu. Kang Dian nitip justru Kang dianggap Kang Dian lebih junior. Bahasa Sunda sintiasa jadi bahasa formal. Punten Damas sudah duluan dibandingkan dengan organisasi lain. Ya rapat teh urang mah serius make Sunda dan benar. Nya seueur anu ngaku anu identitas Sunda tapi dina bahasa sapopena henteu bahasa formal. Urang yuk ngawitan Damas dina rapat teh seriusnya bahasanya bahasa Sunda tapi bahasa formal. Panganterna. Panganter jadi bahasa formal. Sekarang dina surat mapan urang teh Sunda terus. Bilih kawan ku sakeseler nu sanes gitu. Mereka nya urang meh lah sakadada kaduga, urang meh sadidamasin sing bener cing naon teh rundown teh naon bahasa Sunda teh. Mane rundown. Naon sudah sana runtuyan acara. Randon. Aya kene mah pake bahasa Sunda. Mun geus eueuh adop. Teu naon da bahasa. Ngan dina adop ge keuna kana hukum-hukum bahasa urang gitu. Tapi kan bahasa Sunda tuh keren banget. Kedah rajin milarian. Keren. Gentos Pak Jang randon teh runtuyan acara. Ari rante runtuyan aidon teh acara. Gitu. Nama kumpang jaga baya panata salagara itu mung di Damas mung gaduh. Mungkin sanes, tapi nu paling pada lama kena
Damas sang paguyuban ka Sunda. Ya girang serang. Sang paguyuban ka Sunda. Damas. Keren pisan ya teh. Oh, luar biasa. Girang serat begitu mah di Nusantara umum datang bahasana bahasa Kang Wahyu sebetulnya. Iya. Kang Wahyu bisa nah. Ngan eta nu indah mah tadi dewa wangsul ka Kang Ibingnya suluk-suluk eta nu luar biasa. Itu kecerdasan. Kecerdasan luar biasa. Kan Di sesepuh teh ketua, Mah. hamil sepuh, sepuh orang sesepuh, atau ketua sepuh ke kolot. Kesana teh kolot. Cuy, iya. eta mah Kang Tonton eta. Seueur kan eta biasa lugu, eta mah tiasa bae digentos. Tapi biasana lugu mah ke leveling. Da urang tos nampi teh sepuh ge eta nya, disebut ibaratna ke sesepuh gitu. Terjemahan dari ketua memang badai-badai dirobih mangga eta mah teu aya masalah bahasa mah gitu nya. Aya lugu, aya kokolot. Jualnya, abdi nguping tadi jual. Ngeunaan undak usuk basa. Jelas eta teh dina basa Sunda masih pisan. Sapertos kieu. Kumaha. Abdi nada jual tuang. Entok lodok. Tapi tong nunjuk ka sasaha pas kata eta lama. Tapi si gana teh jual ieu da abdi teh bade wangsul. Nah, itu ima uing. Nah, waksul itu biar uing itu maksudnya Sanes teh itu ieu bade peson beberes. penting. Abdi bade beberes di pengker. Oh. Terus ketemu wangsul we abdi mah sanes Da ayeuna mah anu ngusir teh sanes nu kaguan bumi. pisan jual. Sanes ngusir ka kamu gitu. Oh, santai. Abdi dia. Oh, Langsung teuing. Oh, Bilih hujan. ngodean itu maksudnya teh. Oh, ngodean. Lampu saya gitu aya hartos mah. Atuh togmol we. Oh, gitu. Alhamdulillah. Mohon sapertos lah. Bon. Suluk Sok cacacan ditutup ya. Rama. Suluk anu rama apal mah harita ungkur Jagabaya. No, Pancel. tacan Kang. Oh, tacan. Jagabaya Kang. Ini gaya, no, sudah. Pada geus randang. Rondon. Pada geus randang. Aku udah gigireun abi ya. Tepat. Teh ya Damas cabang Amerika. Kania Kang. Nu aya teh nyaring di Habiting Santosa. Teras Panata Harta. Tengah Surat Binekas. Jagabaya. Sanes Santika. Nah, panca teh acan aya, Jagabaya teh acan aya. Jagabaya mah punter ngarengkolkeun muter-muter silih asah silih asih silih asuh. Tidinya digilakeun ku anjeunna jadi jantan rasa Diksa Komara. Raksa. Ini keputrian. Oh, nu meteran. Meteran deui. Kada meteran deui. Keputrian. Naon teh? Kania. Kania teh. Ya teh kaputra. Ring dia Witing Santosa. Oh, iya. Hartosna kasantosaan aya di awewe. Kumaha luhurna awewe di orang Sunda. Berat, luar biasa. Eta mah rumah sakit. Dari Pancal naon, Mak? Panata Calagara. Panata Calagara. Singgetan tina Panata Calagara. Carana naon riksa dak. Oh, santai. Sok sudah seneng. Sanes ripuh tapi gaya. Ripuh tapi gaya. Nggak tuh yang pansar mah, batur balik orang briefing. Oh, waduh, gitu. Petulu kata nah. Petulu kah? Sanes ya gacarana sulukna hilap deleng itu. Nulung aja lemah. Iya. Arti surti teh non. Paniten. Panata Harta juga lah Parama Arta. Juga lah Parama Arta. Namanya juga. Jagoan yang ngajaga kehidupan rupiah itu di eta Kang luar biasa Kang Ibing seueur eta. Alhamdulillah. Dan eta nu ti luhur mah ngukur dua kan Panata anon Kania sareng Panata Harta. Panata Harta. Eta lamun geus maca eta garis dengdek, gurat dengdek, gurat badag. Gurat badag. Gurat dengdek punten KMC nu bakal dongkapnya mulai kersa ngarobi keamanatan ku Kang Ipin. Kang Alman Kang Ipin. Tom ulah gurat dengdek, gurat condong. Oh, Kahiji ari dengdek masalah
kuluna ajeg ieu dengdek. Ari conong mah geus di dituna conong, kiara conong, karapa conong. Terus kadua deui aya deui sorae mah bakal ngaliuk jelema teh. Kejut. Mun titinggalan mah eye catching, mun titinggalan mah. Lamun o mah lembut. Sok we nangukeun urat dengdek be. Tapi gurat conong. Mah ngaliuk jalmi teh. Wah, gila. Kang Ipin, almarhum Kang Gila, Ipin. gila. Dugikeun ka sora ge di masalahkeun. Kang aya Kang dina tulisan di psikologi, lamun tulisanna Miring. tajam itu tidak pandai bergaul. Tapi kalau tulisannya berbulat, dia humble. Urat condong jeung Urat dengdek. Aduh, Kang Tom, seur teuing ilmu pada hoyong. Tapi ini asik bangetnya. Masya Allah, ini apa bahasa Sunda kedah di Mumule. Iya pisan dalam. Alhamdulillah. Dalam jero. Nyaneng kade mengamsian gurat conong. Gurat conong. Kami host naon nama? Alah host. Mun host mah Kadian harus dibukar di rumah. Kang Tom, host mah mawon. Oke. Host kan host. Tapi itu seperti itu tos sontonnya. Kumaha upami ka dieu deui Kang Tom sareng Kang Kiki. Insyaallah. Ari Kang Tom geus ngaguratkeun dina hate teh kadamas mah pengabdian seumur hidup. Alhamdulillah. Salut. Usia panjang itu adalah kebaikan orang. Ya, kalau kita berbaik, usianya panjang. Duh, ingatnya Kakang Tom, duh ingatnya, oh itu Masya Allah. Sanajan abdi geus host ge ari inget ge panjang. Masya Allah. Usia Ari panjang. salut teh bahasa Indonesia. Jadi nanya itu tadi salut. Terus? Oh, reus. Ya. Reus kan? Reus pisan. Masya Allah, hatur nuhun pisan ya. Oke, mantap. Kang Kiki hatur nuhun, Kang Tom Sami-sami. hatur nuhun. Kang. Alhamdulillah sakitu anu kapihatur. Insyaallah tepang deui dina episode anu sajen anu salajengna sag urip Sunda. Yeay.